aya lomba pak kuat-kuat pak hebat-hebat. Tah aya terdiri di orang Amerika nya, orang Inggris jeung orang Indonesia. Tah carana kieu pas anu kahiji diteundeun apal luhureun huluna orang Indonesia, tuluy ditembak bari peureum ku orang Amerika. Dar! Langsung eta keuna si apel teh. Belah dua, bari ngabanggakeun diri si eta orang Amerika ngomong kieu, I am Rambo cenah. Kitu man. Tah. Anu kadua ayeuna dibalikeun. Ku sabab eueuh nu daekeun tah ti antara nu duaan. Tuluy orang Indonesia deui tah kabagian geus di hompilah-hompimpah teh. Geus teuneun deui apel dina huluna cenah. Tuluy dipanah. Wer per gitu. Wiu per tah kitu suarana teh. Wiu per. Langsung eta keuna kana apelna beulah jadi dua deui. Bari ngabanggakeun diri eta si orang Inggris, I am Robin Hood cenah. Kesel tah dua kali orang Indonesia teh kabagian anu apelna hompilah kahiji tah ayeuna mah orang Amerika cenah cek orang Indonesia teh. Nah pokona maneh we lah. Siap atulah cenah bari jeung teh. Yang tu mah teh teuneunan apel ngakibrik eta sukuna orang Amerika. Tingali sia ku aing cenah kitu cek orang Indonesia teh. Eta mah make ketepel man. Ketepel make batu biasa we da orang Indonesia mah main ketepelnya. Wiu per teh sarana teh kitu. Beletak teh kana panonna. Kana panon orang Amerika. Atuh kowong teh orang Amerika gogorowokan teh. Dibalik cenah orang Indonesia teh. Eta orang Indonesia balik melak cangkeng. I am sorry. Nyaho Dracula man. Tah si Dracula teh caritana maot man. Paeh lah maot teh mah terhormat. Paeh si Dracula teh. Sabab loba dosana caritana manehna mendapat kesempatan kedua. Tah pendek cerita ditanya maneh hayang jadi naon lamun balik deui ka dunia. Abdi mah jadi makhluk hirup nu aya jangjangan cenah tapi tetep bisa ngisep nanti bisa nginum nanti getih darah getih. Dah turun weh manehna teh jreng weh ka dunia. Tah manehna teh jadi nanti kelelawar nyo naon lalai badot. Tah pondok carita nya kusabab karena sato wae paeh di tembak ku patani. Tah balik deui we cenah sok maneh menang kesempatan anu katilu nya katilu pan tadi mah kesempatan kedua. Tah hayang jadi naon abdi lah pokona makhluk hirup jangan anu bisa ngisep darah deui cenah bisa ngisep getih deui. Naon atuh jadi nyamuk jreng. Tah jadi we reungit manehna teh kakaragen nepi ka dunia geus ditepak teh ku jelema teh cepret bae we. Tah maneh mah angger bulak-balik sok lah kesempatan terakhir bonus lah ayeuna hayang jadi naon. Eta mah angger si pampir ngomong kieu pokona mah abi hayang jangan tetep cenah bisa ngisep darah cenah. Wah ayeuna lamun kitu mah teu bisa jadi makhluk hirup deui atuh da geus beak kesempatanna. Nya sok we lah pokona mah abdi pokona aya jangan bisa ngisep darah sok atuh jreng teu turun ka dunya nya. Jadi naon geura eta Dracula jadi pembalut anu bersayap. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara. Siap! Gerak! Lapor! Upacara hari ini segera dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Di sini saja, Pak. Kembali ke tempat. Di sini aja, Pak. Maaf,
saudara pemimpin upacara, kenapa tidak kembali ke tempat? Maaf Pak, di belakang becek Pak. Apaan di TV ayahnya anu Republik BBM? Terus anu kali ini nyalindir-nyindir we eta mah ka pamarentahnya. Ieu mah aya hiji negara wa negara teh ieu teh bikin aturan seperti ini tah. Nyeun aturan siga kieu wa. Naon wae anu titelna wakil bakal jadi naon ngaranna teh pimpinan atawa dijadikeun pupuhuna. Misalna kieu wakil presiden tah langsung naik jadi presiden wa. Aturan we kitu di negara eta teh. Terus wakil direktur langsung naik jadi direktur. Tah wakil gubernur langsung jadi gubernur tah. Pondok carita ieu teh peraturan teh geus diratifikasi we ceritana. Nyaho ratifikasi wa? Pokona mah rek diketok palu weh ku DPR. Pas rek diketok tah ku DPR teh padahal geus diamplopan kabeh teu jadi tah. Kabeh ngagorowok teu satuju. Sabab cenah lamun kabeh wakil bakal jadi, misalnya nu wakil komandan jadi komandan atawa wakil direktur jadi direktur, manehna bakal jadi sangsara. Sabab DPR teh wakil rakyat bakal jadi rakyat. Tah ieu dongeng di pasar burung wa. Aya manuk beo eta manehna teh si manuk beo teh dibawa ku nu bogana tuluy dijual dengan harga yang sangat murah. Ai meulina 150.000 dijual ngan 90.000 wa. Tah ditingali ku ibu-ibu teh tuluy ditanya, "Mang cenah, nah murah-murah teuing eta diicalna?" Cenah kupingan mah cenah di ngagaleuna 150 tapi dijual salawe. Wah, neng cenah riweuh lah. Ieu mah pedah kamarina cenah digaleuh ku jalmi anu bumina dilokalisasi cenahnya. Lamun urang mah di mana man? Anu item-item kitu nya sang item tah eta. Tah pondok carita dibeli si ibu eta teh cenah mikir 90.000 beli cenah kitu. Baik kan we kege nu penting mah cerdas jadi bisa diajaran. Tah diajari lain diajaran. Diajar tah bawa ka imahna. Nepi ka imah si beo teh tuluy disadak ieu. Rumah baru, lokalisasi baru. Oh iya merenya bae we cenah cek pikirna da ngaranna ge manuk beo. Nanti lucu teu lila datang budak awewena balik sekolah. Well. WTS baru. Gitunya si budak teh ngambek tah pecek si inungna diterangkeun kieu. Oh ngarti seuri we. Ari sore-sore keur dariuk teh bari ningalikeun eta manuk beo. Datang tah salakina nya. Pas kakara nepi kana panto si beo ngomong kieu, Selamat sore Om, ketemu lagi.